Mirongge. Mirongge loba nganggap saukur dongeng nu teu puguh juntrul jeung rengkolna ukur natra jadi sajarah sastra pitutur tapi singina hiji basa nu geus kana urang aya sasakana saha nu ijeus kana ieu perkara lodaya pragabaya pisan tandang sajabidang lodaya mau karuhun nagaur anu ditunggangan raja kami Aceh Permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan Karawa. Yang disebut pejuang